yang baik lain gitu. Tambah suluh neraka tambah bos gitu. Dakwah TPPA kan Kangjeng Nabi Harun. Datang ke ngalamun Kangjeng Nabi Harun teh kumaha lamun adi aing Musa datang ka dieu digali umat ku ari berubah pangeran. Anu tata dina minta ka Kangjeng Nabi Musa coba kami minta pangeran sakumaha pangeran batur tuh anu gede aya nu sedang aya nu leutik aya kami ge hayang boga pangeran model kos kitu ai prakuari terjadi cak Kangjeng Nabi Harun dimanaeun engke lamun adi aing datang di samping aing izin ka pangeran dakwah teh sakieu kabisana tapi ieu nu paling bahaya ieu aing lamun kapagi jeung adi aing pikumaha masyaallah kan teu katahan jelema teu katahan kos kitulah zaman baheula lamun urang kuari dakwah kiaina ge kiai wawayagon kiai nu kuari wayah dibere duit sorana gede teh dibere duit belaga muriang tapi jaca kula masa kieu mah alhamdulillah maksudna sanajan dilarang tamuludan ku Muhammadiyah ku Persib tapi terus we di Jakarta di Bandung Surabaya Komo Tangerang wah musola ieu muludan masjid ieu muludan sanajan beres muludan ribut banyakkeun sesa tapi tetep muludan teu bisa ditahan Wahabi anu asup ka Tangerang geus bingungeun aing kumaha carana ieu kiai diberian kitab jaka kula ge aya nu mere kitab muludan bidah segala hal bidah dideuleuhan ku kula antepkeun bidah tinggal bidah sabodo teuing citak deui ku sia kitabna sebarkeun moal bisa sebab naon sebab di urang mah ieu nu dakwah baheulana Syekh Maulana Hasanuddin wali Allah anu dakwahna baheula Syekh Yusuf wali Allah nu dakwahna baheula teh ieu teh Syekh Mansuruddin cikadueun wali Allah ngandelkeun dakwah Ki Fudoli anu masih kene mengakar sanajan kuari dirobah ku urang marhaba di marhaba kena anyar atuh bisa mah bisa bae jeung ngeunaheun mah balik deui bae ka marhaba baheula sebab naon nang wali baheula hese lamun geus nang wali mah anta fi kulli jamilu ayo robah pura kuari atuh bisa bae ngeunaheun marhaba ya nurul aini marhaba jadal husaini marhaba ngeunaheun jol bae aya kolot marhaba ya nurul aini marhaba eleh ta marhaba nu tadi Ewa tadang wali hese dileujitkeun nang wali mah. Wajan teu dileungitkeun kajian gini kumaha ge. Henteu jore marhaban nu kuari tapi ketika urang ngadengekeun marhaban nu itu hate lain deui. Hate lain ieu lain deui marhaba cercep ka jero hate. Marhaba nu kuari mah marhaba teng tong teng marhaba teng tong teng tet salah tuh ya gitu-gitu kene ngan beda Banten lain deui begitu urang ngadenge marhaban baheula
urang teh lain-lain deui lap-lapa ko lain deui kadengena lain sora urang sora baheula eta teh wali nyulusup ka urang yahu namun ditanya yahu naon teu yahu atuh teu jarahonya lagi henteu jaraho baheula anu ngamasalahkeun qala al badrun alaina ade qala al badru ribut nu badrun jeung nu badru ribut hoi sia ulah badrun aya alif laman badru hei aing mah badrun sebab aing mah ti baheula aing badrun aing belajar teh badrun baheulana geus aing mah badrun bae sia teu ngaji badru qala al badru aya alif laman manya aya alif laman budi tanwinan salah sia teu bisa aing mah deuk salah deuk henteu nang ti guru aing badrun ribut badrun jeung badru datang ngakula ustaz darata coba kiai ieu ribut di lembur badru jeung badrun kula ya selain seri tunggu apa aja kula ge tempat bisa kan kula ge kula tempat bisa cakula teh kula ge baheula keur leutik di dieu keur zaman kolot-kolot ngadengen aja badrun kula atuh puguh kiai ku ari badrun apa badrun bingung kula ge baheula belajar marhabat teh badon qala al badrun alaina marhaba badrun baheula aju abah teu nyalahkeun abah bodoh teh naon kula baheula nanyakeun teu Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min hulihim ijlan jasadan lahu khuwar alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila اتخذوا وكانوا ظالمين Allahu a'lamu bimuradi wa taqalla qaumum mustalan ngalap sapa kaum kangjeng Nabi Musa min ba'dihi la tetep saking sausene aya min ba'di dihabihi ilal munajati tegese ing dalam sausene lumakun Musa maring munajat min huli mazakin papaya kaum alladhi ista'aruhu kang ngilihakeun ya kaumhu ing huli min qaumi fir'aun saking kaum fir'aun ba'la ta'ursin ing ba'la ta'ursin fabaqiya indahu maka maksiahuli daum dalam sending kaum ijlan ing pedek sogahulahum min luzamiri kang yitaku ing ijlin lahum kadue kaum min saking huli sapa Musa samiri jasadan kang jasad kang bertubuh badalun lahman wadaman tia iku gegenteng ing daging lan getih lahu khuwarun iku tetep kadu ijlan utawi suara yang sautun tegese suara yasmau
kang yusmau kang dan lungu yasawut in qalaba kadzalika biwadi talab dari mabalik ya huli kadzalika lika mangkono ijlan jasadalahu khwar kalawan dan taleh lebu allazi akhadahu kang ngalep biasa mirihu ing turabin hapiri parosi Jibril saking ceker kuda kangjing malaikat Jibril fi famihi dalam cangkem ijlan fa ila sarahu al hayatu maka satuhune tapake ya hafir iku al hayatu urip bima yudau fi ing dalam barang kang den teleh ya mafi ya hafir bihi ing dalam wa maf'ul ittakhadhu tsani mahdzufun lan uti maf'ul lapad ittakhadhu kang kaping 2 iku kang den buang ilahan tegese ila ing pangeran. Alam yarau anna ta'ala ningali ya kaum annahu satuhun ijlan la yukallimuhum iku rarasan ya ijlanum ing kaum wala yahdihim lan ora nudukum ya ijlan hum ing kaum sabilan ing dadalan fa kaifa yutakhadhu ilahan maka lebo kaya apa den dadeaken ya ijlan ing pangeran ittakhadhuhu anda diakan ya kaum hu ijlan ilahan ing pangeran wa kanu zalimin lan ana ya kaum iku kang zalim kabeh bitikhadhi kalawan anda diakan ilah walamma sukita fi aydihim wa ra'aw annahum qad dhallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allah alam bimaradi walamma sukitolan samang-samang sadan logorkeun opo pi aidihim ing dalam pirang-pirang tangane kaum ayana damut tegese kaduhung ya kaum ada ibadatihi ngatese ngaibadahan ing ijlan raro aulan ningali ya kaum alim disuruh ya kaum lahum zatuhun kaum qaddalu iku teman-teman sasar ya kaum ya kalawan ibadah wadzalika lan utawi mangkono sukito pada rujui Musa ikut tetep ing dalem sauseden babalike kangjeng Nabi Musa qalu maka ngucap ya kaum ing lapan la ilam yarham ya tilamun ora nawalas na isun sada rabbuna sapa pangeran ingsun sada wa yaghfir lana lan ngahampura lan orang ngahampura ya Rabb lana kadu ingsun sada bil ya iwati kalawan nganggo iyalan tapi hima ing dalam karone arhamna lan yaghfir lana lanakunanna minal khasirin maka yakti ana temenan ingsun sadaya iku tetep saking ogang tuna kabeh. Urang diajak berpikir kana lalakon baheula di zaman kangjeng Nabi Musa alaihi itulah Al-Quranul Karim. Urang ngekan di lembur sok dongeng, ngadongengkeun zaman bapak kolot urang, ngadongengkeun zaman uyut urang, ngadongengkeun zaman urang diserang ku Belanda, ngadongengkeun zaman Jepang, ngadongengkeun zaman Rambosa.
dongeng orang diajak dongeng kuari waduh dongeng kabari zaman kula leutik mah nini sok ngadongengkeun ngeli murtil sing jelegir sing jelegu tengah-tengah ngeli aya anu kena murtil bolong awakna masya Allah ketika ngeli terus tiara terus cicing di gerombol masya Allah eta teh memperjuangkeun negara nu gugur di medan laga aki urang uyut urang nini urang kadang-kadang anak nu budak lah masya Allah tidak terkecuali nu sugih nu susah paganten wayang ngeli baik terjadilah merdeka orang dongeng masya Allah dipimpin ku Bung Karno satu suara Bapak Proklamasi Indonesia proklamator Bung Karno Muhara dicintai dikagumi oleh bangsa Indonesia dengan kegagahan kecerdikanana dunia mengakui keistimewaan Bung Karno Amerika Inggris Belanda Swiss wabah masuk negara Timur Tengah satu suara Bung Karno hebat luar biasa terus kebelah dia kudeta lanjut Soeharto kurang kazamanan Soeharto kos gitulah zaman Soeharto naik Habibie sakedeung sakicep lanjut langsung Megawati Gus Dur kos gitulah zaman Gus Dur lanjut zaman SBY lanjut zaman Jokowi urang kos kieu zaman Jokowi nang Allah kabeh ge nang Allah ulah bingung-bingung nyaritakeun kok cenah politik jadi tidak menentu nang Allah kocina perekonomian jadi kos kieu nang Allah geus ulah bingung-bingung nang Allah manang Allah bae cenah kiai tapi urang upaya tuh sia mah aju kos kitu bae kan asal dibawa ka Allah bebangun teu percaya kurang kumaha urang memperjuangkeun anak geus bae kos kieu dan Allah alhamdulillah lain cenah kiai dolar naik bae emang sia boga dolar itu sih boga dolar mah ngana tebe cenah ngadengena 450 naik deui bae 500 sia deuk ngajual atuh henteu jauh ge henteu cenah ingka dolar ulah ngomong-ngomong dolar sia mah sia bae sia dagang naon dagang toge bae ulah sok bingung-bingung gitu cara atuh ieu beh cenah mah beusi segala tarurun urusan ih kamari ieu keur mahal ge nyana tirok sodako ulah bingung-bingung atuh kuari atuh nyana atuh nu untung nu rugi kuari nyana ulah bingung-bingung nang Allah geus kabeh lain gitu cenah kiai yo ulah mengganti deui presiden asa geus mendingan Jokowi seumur hidup pancena kieu masih resepeun amat ka Jokowi ya mal kebelah juga kuruk itu seumur hidup kayaknya nama iki sang Allah ya. Cek ulama mendingan terus jadi presiden Jokowi. Emang kurang gitu kayak loba bos ngaji bangkrut ngana. Coba lamun teu bangkrut mau ngaji ngana. Ini pari mengaji. Saya ya abdi cenah teh anu. Eta karak ngaji muhun.
emang enak nih ngaji nah bangkrut cenah jadi sekula tek terus gitu sia bangkrutna abeh ngaji terus ente kita teh emang hidayahna bae ngaranna waktu harita jaloba keur sugi kana ngaji rahasia Allah segala rupa teu kaluar tina rahasia Allah Subhanahu wa taala urang ieu kuari keur ngalalakonkeun zaman Kangjeng Nabi Musa alaihi Kangjeng Nabi Musa teh dipanggil munajat ku Gusti Allah umat dititip ku Kangjeng Nabi Musa kana jadi lanceuk Kangjeng Nabi Harun alaihi salam dina sajroning Kangjeng Nabi Musa munajat dipanggil ku Gusti Allah ternyata kaum anu tadina menta pangeran ka Kangjeng Nabi Musa cak kaum Kangjeng Nabi Musa kami mah hayang boga pangeran anu kadulutuh cara itu tuai anu gede nu sedang nu leutik mantak naon atuh kami ge bentukeun pangeran Kangjeng Nabi Musa cikemeh ieu Firaun kuari geus aya-aya deui bae Mantak Kangjeng Nabi Musa titip ke Kangjeng Nabi Harun kakak kadeknya umat kadek umat mang gade gira sing tenang bae menghadap ka Gusti Allah gerage ja urang lalakon urusan Rasul jeung Nabi mah lain gagara kuari urang nyaho ti baheula mangga ulah boga pikiran kukumaha kakak siap dakwah Masya Allah Kangjeng Nabi Musa berangkat ke Gunung Tursina menghadap Gusti Allah nu bakal diberi oleh-olehna Taurat kuari mah horenganan di negara Mesir teh macem-macem jelema teh osok ngayakeun hari raya perayaan anu sakitu ramena pohara dina hari raya teh sok ngumpul kana perhiasan nyana ngayakeun raramean dina tahun baru teh baheula teh sok kayakeun raramean sagala petasan sagala ieu itu horeng ti baheula tah kos kitu tah masyaallah aya hiji jelema ngaranna Musa Samiri teh tamanehanna terus ngumpulkeun perhiasan kaum Kipti anu engke bakal dipamer-pamerkeun dina hari-hari lebaran hari-hari tahun baru kumanehanna engke dipajang-pajang dibagus-bagus raramean berbagai-bagai nu dipajang ku Musa Samiri dikumpulkan perhiasan kaum Kipti teh jang dipajang engke pada hari-hari lebaran tetapi inisiatif Musa Samiri beda cik Musa Samiri ieu perhiasan ku aing endek digodog endek dibentukeun anak sapi dikemas ku Musa Samiri teh langsung digodog ngahiji emas jeung perak didinya
nyakunya dibentukkan anak sapi. Bagus, nah luar biasa. Geus jadi bentuk anak sapi ditedun di luhur meja, ditanang, ditemeng, dihareup ka tukang, digigir, rapih, nah luar biasa. Kebenaran Musa Samiri teh waktu eker Fir'aun diudag-udag. Fir'aun ngudag Kangjeng Nabi Musa anu rek balik deui ternyata aya kuda. Eta kuda teh teu lakon Musa Samiri mah padahal mah malaikat Jibril jeung malaikat Mikail. Diperhatikeun ku Musa Samiri ternyata unggal-unggal tapak kuda anu ditincakeunana di dinya teh kala luar jukut horeng aya maul hayata. Pangangguran eta Musa Samiri teh nyokot tina urut dampal kuda Kangjeng Nabi Kangjeng malaikat Jibril alaihi salam dicokot. Dina Al-Quran dijelaskan faqabadtu qabdatan min atharir rasul, cokot lek dibawa ka imah. Sanggeus sadak sapi anu meunang nyitak tina perhiasan kaum Kipti anu dikumpulkeun dalam rangka jang dipamerkeun poe Lebaran tahun baru. Raramean sakahayangnya puas-puasna ieu ku Musa Samiri eta pedet diasupan taneuh meunang nyokot tina dampal kuda malaikat Jibril diasupkeun ka jero sungutna. Begitu diasupkeun ka jero pedet menang nyieun tina perhiasan ngadadak eta pedet soraan cak Musa Samiri coba nu embat sasadana coba rada lalaunan coba rada lalaunan coba nu sareng coba dimodelkeun coba sorana dimodelkeun Musa Samiri di tanah deteneng ditilik-tilik ternyata horega dan berubah. Anu tadina perhiasan kan logam tapi ternyata kuari berubah. Kumaha keberobahan anak biasa bisa lempang ternyata kuari mah jadi daging. Ya Allah ya Rabbi. Dagingan biasa. Ngan warnana herang kos emas campur perak tapi lamun kurang dicekel dia kumaha si sapi dagingan biasa aya bulu-buluan seetik sebuah herang luar biasa culak cilik nurut tita sasada kenceng bisa tita sedang bisa tita lalaunan bisa tita nu modal bisa wah hebat luar biasa ya Allah ya Allah. Masya Allah. Wah. Dibawa ku Musa Samiri ditongtonkeun ke masyarakat pada tahun baru. Wahai kaum, sakumaha biasa orang tahun baru ngarayakeun tahun baru Lebaran. Anu biasa perhiasan-perhiasan dikumpulkeun tes kurang sok dipamer-pamerkeun kakawasaan pangeran tak kuari mah ieu perhiasan teh terbukti kuari jadi pangeran
karumpul wabeh jelema ti mana ti meuni geus puguh ti kota ti kampung wabeh nyaksikeun anak sapi. ai eta saha samiri Hadza ilahukum wa ilahu Musa. ieu anak sapi pangeran maneh Jeung pangeran Musa. Musa nyebut-nyebut pangeran ka urang teh ieu bukti pangeranana. Wah, indah amat ya pangeran. Sok, ayo kuari mah urang sararujud ka pangeran. Hadza ilahukum wa ilahu Musa. Ieu pangeran maraneh jeung pangeran Musa. Musa da kuari keur munajat, ternyata pangeran aya di dieu. Musa kelabakan dia naneakan pangeran di ditu. eta jelema langsung bae sujud berat ka anak sapi. Masya Allah, babari amat coplok hidayah. Numantak diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim. Wattaqala qaum Musa min ba'di min hulihim majlan jasadan lahu wallahu a'lamu bimmaradi wa taqadza qaum Musa ngajadikeun kaum Kangjeng Nabi Musa min ba'di sabada berangkat Kangjeng Nabi Musa munajat ka Gunung Tur sina dipanggil ku Gusti Allah ngajadikeun minulim tina papaes perhiasan anu diinjemkeun sakumaha biasa dina taun baru. Dina poean lembaran min qaumi Fir'aun ba'lata ursin dihiji-hijikeun. Masya Allah, luar biasa. Wattaqadha dijadikeun ijlan jasada anak sapi sogohu lahum min samiri anu dikemas dicitak jadi anak sapi kamodelanana ijlan jasadan hartina jasadan teh aya awakan biasa. Masya Allah karim biasa sukuna empuk awakna kumaha si jasad biasa kumaha ya Allah. Ieu nyasarkeun mah babari jasa badalun lahman wadaman biasa aya dagingan biasa aya tulangan biasa aya getihan biasa kumaha anak sapi biasa. Lauhwarun ngabogaan suara anu indah kadenge biasa sautur yusma kuasa sapi biasa ya Allah. Aduh, ditonton ku jelema. in qalaba dzalika biwajhi turabil ladzi akhadhahu min hafiz farasi Jibril min fami. Berubah eta perhiasan nu teas logam menjadi anak sapi anu aya dagingan biasa aya getihan ku sebab ditedenan lebu menang nyokot tina ceker kuda malaikat Jibril alaihissalam. Fa inna asrahul hayat lantaran aya kahirupan di dieu. Setiap anu ditendenan eta pasti hirup disebut maul hayat.
Baul hayat meureun bahasa Arab mun bahasa urang mah cikahuripan. Urang lamun ku ari ziarah ka Syekh Abdul Muhib Pamijahan di dinya teh aya kopeah bladi tunaya cikahuripan. Mun urang nginum eta moal paeh-paeh. Cikahuripan. Di Garut ke ku ari maya cikahuripan keur kula mas santren di Garut banae kurang kagodog. Tilok aya cai kahuripan dasar pagawean urang Garut tupatipuna bisaan jasa ngaleos urang kabelah kadinya set bae aya cai disebutkeun ku nyana cikahuripan aju jelema percaya bae padahal mah nginum cai eta teh kuduna mah teu paeh-paeh jamodar cikahuripan unggal pangjarahan aya cikahuripan ya Allah ya Rabb. Aya ge Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam, Kangjeng Nabi Ilyas alaihissalam ku Gusti Allah pernah dibukakeun di hiji gunung. Begitu dibukakeun hijab, tak naon ieu cak Kangjeng Nabi Khidir? Cek Gusti Allah cikahuripan. Maksudna mun maneh nginum moal maot-maot ke maot-maot terakhir. Aju abdi ieu dibukakeun hijab maksudna deuk naon inum ku anjeun salah sahiji makhluk aing nu ku aing moal di maotan ke terakhir diinum ku Kangjeng Nabi Khidir lek datang ka kuari hirup bae kitu kene Kangjeng Nabi Ilyas bisa kiai urang lamun hayang manggihan cikahuripan atuh lain bisa-bisa deui gampang. Kumaha carana diwirid Masya Allah babari jasa wirid kumaha carana ngawiridna diwirid bismillah ulah eureun terus be bismillahirrahmanirrahim ulah aya ribuan ratus ribu jutaan terus be eureun pae ge lain cikahuripan modal rahasia Allah tawa. Gedogeng Kangjeng Nabi Sulaiman teh akapantap. Anu jelema geus aki-aki kieu, geus kicep. Begancang caritana bae. Barang ditanya geus sabaraha taun ya? Oh, abdi bacana geus 1000-an tahun. Itu paeh-paeh, teu daegeun paeh. Emang goron gara-gara lah cenah nginum cikahuripan. Aju ieu kumaha ku ari betah hayang paeh. Sak ngana hayang paeh teu daek paeh-paeh. Eta nginum cikahuripan mah teu daek paeh. Di mana eta cikahuripan ayana? Memeh urang asup ka sorga. Aya haod Kangjeng Nabi di belah katuhuna aya maul hayat ketika urang mandi di haod Kangjeng Nabi memeh diberangkatkeun ka sorga nginum cai eta heula moal paeh-paeh abadal abidin wa amadal amidin engke bae di sorga urang cenah bakal asal nu teu ngridit insyaallah. Aduh, cek kieu nu ngredit mah wallahu a'lam. Ieu Gusti Allah, Maha Kuasa Allah. Eta ku kadeuleu bae deui ku Musa Samiri. Maksudna tapak kuda teh jararadi teh kadeuleu bae haju pangangguran nyana. Ya Allah, ya kacaritakeun ku ari kaum Kangjeng Nabi Musa nu aya di Mesir teh berubah ku ari masa sembahanana anu tata dina zaman Firaun ka Firaun diberantas ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam alhamdulillah haju ibadah ka Gusti Allah tapi ternyata ku ari barang Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah ka Gunung Tursina
aya jeleman neko ngaranna Musa saruangan Musa Samiri nyiptakeun pangeran tina perhiasan kaum Kipti tina poean lebaran harita teh jelema berubah nyembah ka anak sapi. Ya Allah, Kanjeng Nabi Harun anu dititipan ku Kanjeng Nabi Musa alaihi salam kade kakak tauhid keun ieu umat ka Gusti Allah kadenya anu tadina Kanjeng Nabi Harun teh optimis sugan teh mah moal aya nu model kos kitu. Kanjeng Nabi Harun teh dakwah mah terus bae berangjang penting tanpa pamrih dipeakeun sekeras tenaga. Terus-terusan dakwah nyana lain cara dakwah kuari sapanggung tilu amplop lain nu diajak ngariung kuku laju teu dibere berkat ngarenyang bae lain gitu tambah suluh neraka tambah kos gitu dakwah teh bebeakan Kanjeng Nabi datang ke ngalamun Kanjeng Nabi Harun teh kumaha lamun adi aing Musa datang ka dieu digali umat kuari berubah pangeran anu tadina minta ka Kanjeng Nabi Musa coba kami minta pangeran sakumaha pangeran batur tuh anu gede aya nu sedang aya nu leutik aya kami ge hayang boga pangeran model kos kitu prakuari terjadi cak Kanjeng Nabi Harun dimanaeun engke lamun adi aing datang di samping aing izin ka pangeran dakwah teh sakieu kabisana tapi ieu nu paling bahaya ieu aing lamun kapagi jeung adi aing pikumaha masyaallah kan teu katahan jelema teu katahan kos gitulah zaman baheula lamun urang kuari dakwah kiaina ge kiai wawayagon kiai nu kuari wayah dibere duit sorana gede teh dibere duit belaga muriang tapi jacak kula masa kieu mah alhamdulillah maksudna sanajan dilarang tamuludan ku Muhammadiyah ku Persib tapi terus di Jakarta, di Bandung, Surabaya, Komo, Tangerang wah musola ieu muludan masjid ieu muludan sanajan beres muludan ribut banyakkeun sesa tapi tetep muludan teu bisa ditahan. Wahabi anu asup ka Tangerang geus bingungeun aing kumaha carana ieu. Kiai diberian kitab jaka kula ge aya nu mere kitab muludan bidah segala hal bidah dideuleuhan ku kula. Antepkeun bidah tinggal bidah sabada teuing. Citak deui ku sia kitab da sebarkeun. Moal bisa. Sebab naon? Sebab di urang mah ieu nu dakwah baheulana Syekh Maulana Hasanuddin. Wali Allah. Anu dakwahna baheula Syekh Yusuf wali Allah nu dakwahna baheula teh ieu teh Syekh Mansuruddin cikadueun wali Allah ngandelkeun dakwah Ki Fudoli anu masih kene mengakar sanajan kuari dirobah ku urang marhaba di marhaba kena anyar atuh bisa mah bisa bae jeung ngeunaheun mah balik deui bae ka marhaba baheula sebab naon nang wali baheula hese lamun geus nang wali mah anta fi kulli jamilu
ayo robah kuari atuh bisa bae ngeunaheun marhaba marhaba ya nurul aini marhaba marhaban jadal husaini marhaba ngeunaheun jol bae aya kolot marhaba yo marhaba ya nurul aini marhaba eleh ta marhaba nu tadi. Emang gua tadang wali hese dilejitkeun nang wali mah. Ku ajeun teh dileungitkeun ka ajeun gini kumaha ge. Henteu jore marhaban nu kuari, tapi ketika urang ngadengekeun marhaban nu itu hate lain deui. Hate lain deui ku lain deui marhaba cercep ka jero hate. Marhaba nu kuari mah marhaba marhaba teng tong teng tong teng marhaba marhaba teng tong teng tong teng tet 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 tet. Salah tuh ya gitu-gitu kene ngan beda Banten lain deui begitu urang ngadenge marhaban baheula urang teh lain-lain deui lap-lapa ko lain deui kadengena lain sora urang sora baheula eta teh wali nyulusup ka urang yahu lamun ditanya yahu naon teu yahu ente jarau baheula aya nu ngamasalahkeun qala al badrun alaina aya qala al badru ribut nu badrun jeung nu badru ribut hoi sia ulah badrun aya alif laman badru hei aing mah badrun sebab aing mah ti baheula aing badrun aing belajar teh badrun baheulana geus aing mah badrun bae sia teu ngaji badru wala al badru aya alif laman manya aya alif laman kudu tanwinan salah sia teu bisa aing mah deuk salah deuk henteu nanti guru aing badrun ribut badrun jeung badru datang ngakula ustaz darata coba kiai ribut di lembur badru jeung badrun ikulah ya selain seri tunggu apa aja ku lagi tempat bisa kan gue lagi gue tempat bisa cakulat teh ku lagi baheula keur leutik di dieu keur zaman kolot-kolot ngadengen aja badrun kula atuh puguh kiai ku ari badrun apa badrun bingung ku lagi baheula belajar marhabat teh badon qala al badrun alaina marhaba badrun baheula aju abah teu nyalahkeun abah bodoh teh naon kula baheula nanyakeun teu badrun baheula teh aki-aki baheula teh mangiji tutang sok nari teh terus Haji Mahali pasar Kemis Haji Mahali guru abah teh guru abah naon gara-garana ngeja mun marhaba di dieu alal badrun alai atuh kula ge nurutannya na badrun barang gua di badru barang kukula diasukeun ka bahar kan ieu mah bahar urusan orang nu bener badrun tuh kayak dibahas ke baharna engke nya jadi kudu ngaji bahar baharna menang ti laut mana tina kiai atuh siapa bilang bahar berarti nda eta lagi pajang meunang deuk badrun nu usah diributkeun ngan lamun diaskeun ka bahar engke kukula dicaritakeun panjang ye jemna geus jam sabaraha atuh sia atuh kudu ngaji bahar kada aya bahar tawil faulun mafailun aya bahar rojaz musafilun
aya deui bahar teh bahar basit safilun fa'ilun musafilun fa'ilun musafilun fa'ilun musafilun fa'ilun aya deui bahar kamil tafailun 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 di sebel gurunya atuh teh bahar mantak ngaji mondok teh mondok mah bisa kayak gitu anta fikul eleh tadi nu salah ngan ieu ngarobah marhaba nang wali hese haju nyulusupna ka jero hate kula ngadanya marhaba di Pandegelang Zara ieu ka ditu ka Pandegelang pas malam Jumat di Syekh Husain Carita di dinya pas malam Jumat di Husain Carita loba amat teh jelema orang marhaba milu marhaba kula di dinya milu coba ngadaengkeun marhaba di dia kumaha masyaallah ngeunah urang ngadengkeun marhaba di itu mah asana lah katanya barang ngadenge Haji Fendi wah puyeng perasaan di Husain Carita kula tas jarah teh ngaju malam Jumat ngaji dia malah ngadengkeun marhaba ya kolot-kolot coba kubah marhaba di dia milu masyaallah eta ngeunaheun jasa kahiji kadua ngadenge marhaba di Sekong waktu harita nyundatan incu buya jeung kula ka ditu ngadenge marhabana ya Allah eta marhaba yahu teh ku ngeunaheun robah ku hari moal bisa ku hari arasu marhaba Jakartaan kan eta mah nu ka situ tiba lagi marhaba Jakarta marhaba ya nurul aini marhaba Jakartaan keur kula leutik diajak ka kebon jeruk kaju marhabana kos kitu tah atuh biasa bae tapi kan coba ngadenge marhaba Banten Masya Allah pokoknya nu teu boga sora moal bisa marhaba teu boga sora mah Haji Pendi mah keluar mah sora kos kieu mah teu beres ya ieu dongeng marhaba wali beda nang wali urang dibere wiridan ayat kursi ku Kiai Golkar Haji dibere wiridan ayat kursi kene ku wali rasakeun coba beda jauh wiridan eta kene tapi lain deui ka mantepah lain deui jauh lain deui mentak ulah salah guguru sahabat dibere wiridan teh tah lamun hayang kapanggih lamun hayang bisa nangkep setan tah ieu wiridanan ayat kursi Kanjeng Nabi subuh-subuh senyum bae. Kanjeng Nabi aya keur beuti kabagi jeung sa. Kabagi jeung jelema kumaha? Dibere naon? Dibere wiridan paranti naon? Parangkeun nangkep setan cenah. Moal manjur cek Kanjeng Nabi. Bantuan moal manjur. Nu merena setan. Kursi itu manjur cek Kanjeng Nabi Masya Allah wiridan eta kene tuh wah alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila Allah alam bimaradi alam yarau apakah teu nareuleuh eta kaum Musa anahu bahwa eta teh anak pedet bahwa eta patung teh layu kalimuhum teu bisa ngobrol jeung maranehanna teu bisa ngomong jeung bisa teu bisa nuduhkeun kana jalan sapira perhiasan anu dimodif jadi anak sapi kemudian ku hari bisa sasada tapi haju di pangeranan ku manehanana padahal ngomong teu bisa nuduhkeun teu bisa kapakai payu taqadu ilahana hatta make jeung dijadikeun pangeran ittaqadu ilaha kunaon haju dijadikeun pangeran wa kanu zalimin kaum Kanjeng Nabi Musa ketika ditinggalkeun ku Kanjeng Nabi Musa
Kangjeng Nabi Harun teberdaya dibere pangeran tina perhiasan kaum Kiti dijadikan pedet wari bisa sasada endahan dijadikan pangeran wa kanu zolimin zolim kabinabina kumaha tuh selanjutnya walamma sukita wallahu